orang teh ganteng teh kurang kumaha ganteng siga anak ieu mang tamak teh moal ditampi ku Neng Lela teh sakieu mani duit loba gaya ya pokoknya mah geus kaset lah mang tamak teh ayeuna mah loba ayeuna mah lah ku ieu ku bunga ka Neng Lela teh Neng Lela tampi ieu bunga ti Mang Tama I love you. Urang ulin ka si Lela ini sugan saking geus gantengna. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sak kalbet. Punten nya. Bade ka saha? Bade ka Neng Lela. Oh, mangga tuh sok kalbet. Calik. Neng kumaha damang? Alhamdulillah sawalarna. Oh sawalarna Neng. Name atos dijawab ku abi. Alhamdulillah damang. Grogi. Astagfirullah. Wes di mana, Beb? Di warung masak kopi. Ning. Oh, saya kopi. Lain kieu kan lami teu ningali ka kebon, urang ningali itu kebon. Iya, masih kan seueur padamelan di bumi. Alasan pisan geus teu cinta merenya. Sanes kitu aya tamu ti Bandung si Bapak. Oh, penyaita tamu salain ti Aa meureun. Ayo Aa. Ka mana? Uy. Oh, penyaita ka Plamina. Ari kapal minta iraha atuh. Hah? Engke geus panen kebun kacang 100 juta, Beb. Si Aa-nya iraha atuh seriusna. Ya kewe pokona geus panen dah. Ayo dijajab, weh. Ayo atuh. Mereka uleman. Mohon. Tapi yang dangdos mau ibu teh kurang ka salon we atuh. Salon mana, Bu? Eta Dewi. Dewi teh nu di mana? Caket pokoknya mau bapak mangiring we antar ibunya. Mangga. Ayo kan tuh. Yo, demi ibu ku bapak dijajak wae. Aduh. Ya, Minyak kedah atuh. So, ayo lah. Neng Lela, I love you. Kalau dijig I love you. Can kaemutan. Atuh ieu mah tawis persahabatan we. Oh, persahabatan. Mangga ditampik ku abi persahabatan mah. Nuhun pisan aya persahabatan. Aduh, akang hapunten pisan, abi teh kaperyogian. Muhun atuh ya. Emang Iyang we. Dadah, Beb. Dadah. Mana teh teu ningali pisan kumaha mun katubruk kubas mah teh. Atuh jas mah nya ya bos ka Cimeong atuh. Mana aya kayak Pak. kumaha. Urang untung kene. Mah Goblokana jeung didinya. keur naon ke dieu teh. Lain aya pi obrolan urang. Naon sok ke dieu lah aya naon. Urang bisnis ya. Heeh sok. Itu biaya ya. Oh iya. Heeh. Pokona mah aya pangebut mah kurang bisaen tapi urang mah asal aya persenanana Heeh, we. aya persenan mah. Aslina Asli. ku saya bisa ditepungkeun. Pang nawarkeun kebon urang, urang rek ngajual kacang jeung jagung di kebon. Sok kurang kira-kira ayeuna isukan. Nyamun bisa mah ayeuna keneh, panglepikeun. Hayu ada ting didinya teh saya unggul sarangan. Sok ngiluan urang kumalusna. Ya, geus ting didinya yuk. Orang tepung cenah. Baper. Aku teh buka undangan encing kumaha cenah supaya bagus yang di make up. Boleh, acara malam siap? Malam. Tapi anu pengen naturalnya. Siap. Biar si bebek tambah cucok. Oh jelas atuh. emang lo bisa gitu, Per? Kenapa nggak bisa zaman sekarang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ginian. Bade aya kepergian naon ka dieu? Justru akan kudah naros. Aya naon? Saha nu miwarang? Akang di omat-omat. Tadi di jalan ku Jes. Dipilihan ku Neng. Gitu. Duka abdi mah teu penak-penak acan yang jas oge abdi mah teu miwarang. Oh, hari gitu mah ya Akang meureun diheureuyan ku si Jes ya.
Hari gitu mah. Nya, atuh permios atuh hari gitu mah. Mangga. Assalamualaikum. Salam. Bener ya. Di jalan. Penampilan kudu leuwih beda. Dijamin glowing. Kalau di glowing tong bari ningali ka urang teh per. Glowing. Kawin win hayang kawin 5 tahun dudaan hayang kawin banget SN duit loba nah urang cinta teh ditolak wae ku Lela Weh, karena di dinya nyanyian sorangan wae. hayang kawin Oh, iya, kawin yang saha di dinya. Ya orang mah dek ieu we bisnis style di dinya nunangan kacang teh jeung jagong. Lain butuh. Tah aya mah ngobrol jeung jenisna tah. Sok ngobrol sakumaha tah ki. Mang Tama. gimana buka kebun kacang Aduh bahasa di kebun. Aduh, ya urang betul asam urin itu rek ngan abuan lelas kadang. yuk kala atuh ki yuk kala Mau dibuat dari anak oke. Kan ngarah penampilan, Bu. Penampilan kan lebih beda. Bapak oke jadi muara daerah ada eye glowing ngepawar. Siap. Nya tuh Pak, ibu jadi glowing etam bapak enak, ibu jadi musibahna. Hari si ibu nyarios teh ka mana wae. Ah si bapak mau pas nunggu dua artos wae emang gaduh gitu. Tiasa mayarna gitu. Nya gaduh gampang jeung pero mah dibayarna ku bapak mah. Ku hayam oge daekeun ayeuna mah. Nu penting satre kayamna. Aduh, Pak, sakluk cenah. Siap. Nah, itu cicing, Bu. Bapak oge dah hayang atuh. Ah, Assalamualaikum. Pera. Baper. Waalaikumsalam. Mangga kalebet. Kedapnya. Enggak. Atur nuhun. Kedap abi naras kedap pada malangnya. Oh, sok mangga. Eta si teteh geus miheulana ya di dieu deui. Mohon eta si teteh. Ini Erna Dinda. Ya datang ada keundangan. Mohon ieu abi jajab Erna teh. Nah, ada ke mana kan? Biasa we atuh yang ninggalan. Oh, iya. oh, arek dipotong atau napi di ya deui. Abi, Ya. bade yang ninggalan acuh. Oh, Teterangnya. Apaan bade? badan anu. Oh, Aduh. ninggalan ieu tiasa. Oh mangga. Sok ninggalan heula. Sok. Mana nu kaanggona? Ini nggak salah lucunya warna pink gitu. Ih, ibu. Dina biasa jadi luar biasa. Makasih Dewi. Pak, ya tinggal itu. Terus beres aja tuh, Pak. Ayo atuh. Bapak nak, Ibu namanya. jangan gelis kieu ya. Nah ya. Nya dipayun. Parayunnya. Mohon atuh, Pak. Si ibu gelis kieu nya. Mohon atuh. Bagi geget we. Mana aya nu kaanggot teu? Sok, ada iraha atuh ieu teh. Mangga atuh made nganggo paket anu sabaraha? Paket 1, paket 2, paket 3, paket umrah oge aya. Oh, nu leres eta teh. Ameureun bonusna paket umroh mah nya. Teteh jeung juragan teh jeung saha? Bebas we na bade jeung sawe ge teteh mana cacan kepikiran kadinya hoyong ngalirah heula Duh, teteh itu menyeuna lucunya. Mangga. Tapi abi hoyong terang heula hargana sabaraha atuh? Upami pangaos kumaha nyanda paketna. Oh, dari paketnya. Bade muhun, Mbak. Nya atuh ai kitu meunang teh ku abi deui kontak deui nya pamit Di deui. atasnya. Mangga, atuh nuhun, Mbak. Assalamualaikum. Ya. Eta mang ke KPP mah. Kawin di desak ieu mah. Itu boga kebonan teh udah obrolkeun. hayang sabaraha eta teh 5 juta mah dikeluarkeun emang eta mah. wah mahal teuing ki atuh mun 5 juta mah geus sakieu ku saya 1,5 juta we di kontanan taki Atuh mang kitu-kitu teuing batu naik ke sik turun mah. teu ai daek Ayeuna mah kieu we. Cik anu 1,5 juta na mana mah? aya ieu Sok. Keluarkeun lah 1,5 juta na. ya bawa 1,5 juta kurang isuk di ala Heeh, ari kitu mah nya. Habis soalnya butuh pisan mah. heeh jik Kewe jeung Ijes teh ngapalin kebona dan nu abi. heeh kayak urang jeung si Jess Nuhun mah. ya
Aya nama urang mah jeung si Iki geus real. Aya nama rek neangan kulina we keur isukan ngalak kacang. Yuk kemana sih? Iki orang teh menang dimenangan duit jadi terjadi atuh kieu mah. Aduh kadang malam minggu orang ngejajanan saya enak terjadi atuh ieu mah. Anjir teh si Iki bener-bener ka orang ngabohong. Daguan si Iki aing ka imah ayeuna sah. Hai guys. Dukung saya bermain Gabja Pitur. Like Nonton. Tahun atuh jesok. Subscribe. Subscribe, Bang. like Dan komen, Bro. Oke. Terima kasih.